Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muasyarati ari ieu eta bab ngajelaskeun adab-adaban bergaul. Adabuha ari adab-adabanana itu bergaul katsiratun eta anu loba kacida. Minha anu eta tetep bagian tina itu katsiroh talaqatul wajhi eta talaqatul wajhi ari wajah anu suranyeh. Walainul janibi jeung lemah lembut. Wal isghau jeung merhatikeun ila haditsil asyiri kana caritaan jalma anu bergaul. Wal waqaru jeung santai bila kibarin bari henteu gumede. Wasukutu jeung cicing ingdal hazli dina nalika heureuy. Wasofhu jeung ngahampura anizzalali tina kasalahan. Wal muwasatu jeung lapang dada. Wa tarkul iftikhari jeung henteu mewah jeung ninggalkeun kamewahan bil jahi tina papangkatan wal ghina jeung tina kabeungharan. Fa inna dalika dayan saestuna itu anu kabeh mujibun eta anu ngawajibkeun itu dalik disukuti kana repeh min ayunin nasi ti pirang-pirang pandanganana jelma. Wa minha jeung eta tetep bagian tina itu katsiroh kitmanu sirri ari nyumputkeun rahasia li annahu lantaran yen saestuna kalakuan jeung tingkah laki mata eta teu aya harga liman eta tetep pikeun jalma layak tumu anu teu nyumputkeun ieu man al asroro kana pirang-pirang rahasia. Qala parantos ngadawuh saha asairu ki syair idzamal mar'u nyaeta dawuhan idzamal mar'u. Idzamal mar'u dina samangsaning jalma lam yahfad teu ngariksa itu mar'u salasan kana tilu perkara fabi tah kudu ngajual anjeun hu ka itu mar'u walau sok sanajan bukti itu ngajualna teh bikafin eta tetep ku sadampaleungeun min romadin tina keusik. Wafaan nyaeta kahijina nepati janji nepati atau nyumponan lisodiki kana janji. Wabadla malin jeung kaduana nyerahkeun harta. Wakitmana syarairi jeung katiluna nyumputkeun kana pirang-pirang rahasia fil fuadi dina jero hate.